lamun urang papangi jeung jelema, misalkan urang teh papangi jeung jelema ngomong nanti alus gitu kan ya, kebenaran ya, kebaikan berkaitan dengan ngomong seperti itu ya. Tapi mainnya teh mere tara sodak mere tara gitu ngabantu tara mere solusi atau nanti ka urang jauhan tong dipercaya bohong ngantong aneh dari dunia mah rumus di dunia jelema aya nu bager aya nu pedit aya nu badegong aya nu komplit aya nu jigah pedit tapi bager aya nu jigah bager tapi pedit tah gitu. Jadi tong diloba dibahas si A mah gitunya si B gitu si C gitu misalkan si B teu bagus lah si C bagus tong jadi perbandingan tong jadi perdebatan dan rumus jelema mah dibentuk beda kurang resep kasih eta jauhan gitu kan kurang resep jauhan gitu simpel hirup atau resep sarua sa karakter seperti orang deketan jadi gitu jelema jadi ulah riweuh ulah riweuh ulah jadi di dunia mah beda-beda itu dibuat sarua hirup wah si ieu mah cenah tara ngobrol tara gaulkeun tempat dibahas tempat damal mungkin jelema yang akur gitu seperti gitu kabeh gitu resep jauh tak gitu anu kudu dilobakeun mah ayeuna mah duit anu paling kuasa cenah duit mah mali bawa modal tapi lamun duit kan lamun eueuh duit urang mah bertahan hirup misalkan lah cenah duit misalkan lamun kur 2000 tapi lamun 100.000 mah urang duit nah nya gitu jadi duit aya ngomong duit mah dibawa modal duit cenah mah heueuh lamun saeutik gitu jeung lamun urang mah lamun teu ngumpulkeun duit urang bertahan hirup samemeh modal kan kudu ngagunakeun duit bakal terhirup tah kitu tah geus kieu urang rek naik moeh heula ieu baju tah kitu. Assalamualaikum warahmatullahi